Ya Rabbi sholli alal habibil Mustafa wa huwa tabib. Ya babrek jaritakeun zorob zaman jeung zorob makan. Wal kaluar ti dinya perzoropan mah mun teu zorob makan zorob zaman. Mun teu zorob zaman zorob makan. Azor waktu nau makan undumina. Bibit torodin kahuna mukus azmuna. Gitu becak sahibul piyah. Jadi gitu sarua bae ngan dijelaskeun hiji-hijina zorob makan eta timimiti ala yauma lailah godwah peuting teh wadah teh ngawadahan sapeuting di jam genep datang ka jam genep beurang ngawadahan beurang di jam genep datang ka jam genep beurang kitu bae geus tah godwah ngawadahan saizuk bukroh terus dan selanjutnya zorob zaman gitu, zorob zaman di jam genep ka jam genep penting gitu teh lah berang zaman di jam genep datang ka jam genep deui berang masa gitu. Godua teh masa yusuk bukro sahurun masa sahur dan selanjutnya. Zorob makan ama hareup makan teh hareupeun kholpat tukangeun udama duhureun tukangeun handapeun nah eta adalah makan. Tah, sama kos itu mau bari sepira jang maca doa. Sepira jang maca, sama tadi maksud dan pembacaan kos itu nama. Maksud nama bener na. Iya mah isyarah negara. Ilam kanya hokin ku hidup barerea andal wujud al mutajalabi sanyana ayanu ditajalikan ka urang sakabehna zurupun wa awani li asraril ma'ani eta kabeh wadah-wadah jeung masa-masa kana rahasia-rahasia pirang-pirang makna nu aya ku ari nu ditajalikeun ka urang nu ditajalikeun teh nu dijangelekeun nu dideuleukeun nu dibuktikeun naon nu kadeuleu ku urang gunung naon deui laut naon deui nu ditajalikeun ka urang teh ayeuna tatangkalan naon deui nu ditajalikeun ka urang teh susu naon deui ditajalikeun ka urang bujur ya Allah eta tajali ka urang tajali teh jangelek bahasa ahli thariqah tajali eta kabeh ge moal kaluar ti dua hiji huruf wadah nomor kadua awani li asraril ma'ani jadi masa waktu kana rahasia-rahasia pirang-pirang makna nu kadeuleu ku urang teh eta teh wadah jeung makna. Wadah teteh gunung eta adalah wadah di jerona aya maknaan nu moal kaluar tina masana laut eta teh laut teh wadah ngawadahan makna laut nu di jero eta teh aya masa tangkal kayu wadah teteh wadah kabeh urang ieu urang teh wadah ieu teh aya maknaan di jerona roh taya ti mimiti langit anu ditajalikeun ka urang eta ngarupakeun wadah bumi wadah aya nu diwadahan teh di langit jeung di bumi teh
naon rahasia anu aya nu kawadahan ku langit jeung bumi naon Allah di langit aya Allahan di bumi aya Allahan anu kawadahan ku langit jeung bumi termasuk urang urang teh ieu teh wadah aya Allahan di jero urang teh ieu di jero urang teh aya Allahan belah mana Allahna timimiti dampal datang ka hulu urang aya Allahan teh ngawadahan Allah kabeh ge itu berarti urang mah nyembah ka dinya we heula sumah kudu kitu Tuhanna tuh ese itu atuh ese kabeh ge ya ieu mah pagawean ahli hakikat jadi ahli hakikat menempo kana hiji benda nu ditajalikeun ka dirina nu kadeuleuna teh eta teh rahasia nu terkandung dina eta benda tuh nya nu mentak ulah dideuleu teh benda nama ulah dideuleu nu dideuleu jerona nu dideuleu jerona itu ayeuna leluarna mah paling lakos kitu mesem paling tapi jerona lamun urang ngeuleuh zahirna bae urang bakalna ieu kitu katipu naon bae ge lamun urang ngeuleuh zahirna katipu kabeh tapi ulah dideuleu zahirna bae dideuleu jerona coba totor ku urang maksud jero teh naon rahasia nu terkandung di dinya urang mah datang ka rahasia teh paling rahasia teh hikmah eta pagawean ilmu hikmah ieu mah rahasia nu terkandung di setiap benda di dinya aya Allah ngan eta mah luhur teuing heulanan ku ari mah urang teh ya ka jero hikmah bae heula asup ka hikmah nah ieu aya bujang kaget deh tangkal bujang kaget teh ya lamun katoel ku urang bae kincuk kemudian diantepkeun bekah deui toel deui kincuk deui eta teh di dinya teh da nu kadeuleuk urang tajalli ngaranna eta teh aya rahasiahan di dinyana naon teh rahasiana lamun boga bobogaan kurang pati hudang tak eta teh dicokot daun bujang kaget ditutuan ku urang aja ditutuan kumaha tuh diperet caina dicokot caina campuran kunaon teki ngan nyokot bae Jumat cokot teki aja tutuan deui kadinya set dihijikeun aja dibacaan ku urang aya ta babacaanna ieu teh hizib sebenarnya mah aya babacaan make hizib dibaca ku urang 3 kali ulah napas ngan diheum-heum nah hese atuh kudu belajar ka aing atuh ieu mah rahasia pan ngaranna aja podoli geus ngolah ka dibere ulana ieu diheum-heum macana 3 balik sanggeus diheum-heum diteureuy ujianana eta mah leuwih ti celeng jadi geus teu kudu make obat-obatan kiai mah mentak Habib aju anakan deui emang kumaha gitu eta karak nempok rahasia lamun aya budak sawan nah cokot carulang daun carulang dicokot 3 ulah loba teuing leuwih ti 3 salah deui cokot 3 asupkeun ka bak caian caina cai tiis panasan setik haneut doang asupan daun carulang ka dinya orok teundeun di dinya teh pandian tah eta teh paranti supaya ulah sawan hikmah teh kos kitu ngaranna eta hikmah tah eta teh nyaho teh hanya ahli-ahli hikmah hukama ahli-ahli Allah eta mah pas kitu mah termasuk kana ilmu naon kitu ngaranna ilmu kedokteran kene eta mah tabib ilmu tabib kene eta mah ieu mah lain eta terkandung dina benda nu ditajalikeun wadah teh benda teh
lantaran di jerona eta teh aya upaya Gusti Allah teu kaluar tina kudrat iradat Allah anu cicingna jeung robahna teh eta teh ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al muharrik wal musakin ana nyicingkeun Allah jeung ana anu kitu ngarobahkeun ana Allah berarti di benda eta teh aya campur tangan Allah lain aya deui atuh aya Allahan di dinya teh setiap perkara teh di dinya aya Allahan ku aya sakitu berarti benda teh ngaranna zurub eta wadah ngawadahan rahasia naon eta Allah menjadi rahasia di dinya geus ku waliullah mah ku waliullah neuleuh gunung nu kadeuleu lain gunungna Allahna neuleuh laut lain laut nu kadeuleu Allahna neuleuh tangkal kayu nu kadeuleu lain tangkal kayuna Allahna neuleuh kebo nu kadeuleu lain kebona Allahna neuleuh nu geulis nu kadeuleu lain nu geulisna jerona ini tah sia geus salah nyurah ke anu terakhir doang mau inget nama tah ieu zurub tak kos kitu zurub encan kaharti cenah kiai atuh mau otak sing pendek kieu atuh walizalika qala tasturi cek tasturi la tanzuri ila lawani ulah neuleuh anjeun kana pirang-pirang masa wa quddo sok wa khuddo lah kuari mana sirup bahrul mani kana lautan pirang-pirang mana makna nulir teu beda jeung lautan ieu teh bade ieu teh majaz akli ieu teh artina mani kal bahri berarti ieu teh kitu tasbih balik wa balagu tasbih min hudi fajunu alatun yalihi maurib berarti ya teh majaz akli nu kos kitu ngaranna lantaran aya musabah jeung musabah beh subihal mani bil bahri bijami'il wasafi kulin zukiral musabah wal musabah beh wa hudhifal wa jusibi wahdatu tasbih ta eta teh ngaranna nu kieu tasbih balik tah ku hari di dieu disarupakeun mani kana bahri zukinan gitu ngana subihal mani bil bahri bijamil wasafi kulin ku hari aya kitu naon kitu ngaranna aya kitu mulaim mana mulaim na teh ngaranna kitu khuddo aya khuddo mah silulup mah kuduna kana bahru jadi berarti lamun ma'ani musabah bahru musabah beh berarti ieu mulaim musabah beh tah nu kos kitu ngaranna tasbih naon ngaranna eta teh kos kitu teh ngajen mantap kudu cicing heula ge di pondok ulah dikira ulah dianggap babari tah nge ka dituna teh ka dituna nah engke ieu jadi gadina gitu jadi majaz akli lantaran nyarupakeun mani kana bahru teh arti sebenarnya maknya aya lautan makna ja kuduna mah lautan cai ieu mah lautan makna berarti isnad guari isnadna bahru kana ma'ani isnadu syali geri man huwalahu geus berarti nu kos kitu ngaranna majaz akli nu kos kitu ngaranna mata wujida majazun akul wujud istiratun makniyatun geus istirah makniyah tah nu kos kieu ngaranna istiarah makniyah tamtsiliyah geus berarti yo cak rohim ingat baheula keur gaji teh tah kos kitu cenah tah eta tah majaz akli geus urang kuari mah kieu sok maneh kuari depaan kumaneh kuari fikir kumaneh kuari telusuri makna anu di jerona aya rahasia nulir teu beda jeung laut dina pada jero jeung luasna tok geura silulupan lir teu beda jeung silulup kana laut bae engke bakal kadeuleu rahasia-rahasiana urang lamun hayang kitu mutiara moal bisa cicing di luhur bae kudu silulup set kahandap di jero laut aya mutiara mah sedangkan silulup teh kudu ngabutuhkeun ilmu hiji kudu ngabutuhkeun bisa ngojay heula mun urang neangan mutiara ka jero laut teu bisa ngojay asana moal kebel ngambang kajen kumaha ge
jadi kurang kudu dipegang heula ilmuna. Nomor kedua geus bisa kuarima urang teh silulupna ngojaina kudu nyaho lebahna di mana nu aya mutiaraan. Lantaran henteu sakabehna di laut teh aya mutiaraan kudu nyaho lebahna diitung heula ye ru'yat apa henteu. Aduh, lamun geus diitung kakarak. Nah, geus komplit. Waktuna dek kudu jam sabaraha ieu teh ngojai teh. Lilana sabaraha. Dina waktu anu geus ditangtukeun, make ilmu anu geus di naon kitu ngaran dialap. Mulai teh bakal kapanggih teh naon mutiarana. Kitu keneh urang deuk datang ka hakikat. Urang datang ka hakikat eta kudu boga ilmuna heula. Make proses waktu suluk ngaranna. Kudu boga guru jang nuduhkeun di mana ayana eta hakikat. Atuh moal bisa urang hayang boga ilmu hakikat cicing di hotel bae. Moal bisa urang hayang boga ilmu hakikat jeung proposal terus bae. Yo cak rohim karak dua aja proposal mah. Moal bisa kajen kukumaha ge dedeketan jeung bupati bae jeung presiden moal bisa. Dedeketan jeung lurah bae moal bisa. Eta teh ngaranna henteu ngamaksud kana neangan mutiara. Lamun ngamaksud kana neangan mutiara ilmuna heula sanggeusna ilmuna berangkat proses berarti suluk ngaranna sanggeus kitu sabaraha lilana prosesnya tergantung kumaha kacerdasanana di mana aya ilmu hakikatna teh hakikatna di mana engke aya pituduh ti guru kudu ka kaler kudu ka kidul tek datang tek aya kakarak kadeule nu kadeule di gunung teh lain gunungna horeng Allahna nu kadeule di laut lain Allah lain laut da tapi Allah na nu kadeule di munding di sapi jeung di hewan bahkan di diri urang lain urang dan nu kadeule sirna diri urang nu aya adalah Allah geus engke kasebutna wahdatul wujud janu aya mangan hiji Allah faham wahdatul wujud ieulah sasiti jenar mun aya paehan mun ngarusak. Tapi lamun henteu ngarusak mah antepkeun bae salila henteu akidahna henteu berubah antepkeun ketika akidahna berubah nyana-nyana urang nu bersyariat teu kaharti dibawa ku nu berhakikat bunuh lantaran bahaya ngan lamun henteu sasar bae atuh antepkeun bae nyana aya di jero hiji kanikmatan antepkeun tak ieu jelema nu keur suluk teh kudu boga ilmu nyaho masa nyaho lebah tek iraha kudu kapanggih iraha kudu naik gunung iraha kudu turun gunung iraha kudu tah eta teh kapanggih engke nah encan kaharti keneh cenah kiai beuki pendek atak samada kudu kumaha tuh tah ulah dideuleut cek kita story ulah nelanjen ilal awani kana masa sok sulupan bahul mani la'alla kataroni engke anjeun bisa neule ka kaula walawani ainul mani awani teh ainul mani lantaran izlah tasniah tapi wujud Allah nomor kedua mun teu awani mani mun teu mani awani walizalika qala aidon kieu cenah nutki min qalbi zakal awani wa inni daimun kullal awani. Pokoknya mah kieu bae nutki ucapan kulama min qalbi zalikal awani tisatukangeun eta masa teh ngan saukur sakit wa inni daimun kullal awani eta bae ucapan kulama eta tah nah mantak palkaon kulhu ka saja kaon mah kabeh ge okos salju teh es lamun urang boga es deuleu es eta es teh kadeuleu nama ku urang teh teuas padahal eta teh di jero nama cai urang mun nyaritakeun cai es teh mun nyaritakeun es cai teh disebut cai disebut es sote lantaran teuas disebut cai sote lantaran kebal-kebal mah di jero na teh aya caiya. Urang lamun nyebutkeun bahwa eta teh gunung Allah teh di jero gunung teh aya Allahan Allah teh gunung teh Allah teh ieu mah keur carita ilmu hakikat cia teu meunang ngomong kos kitu awas di mana-mana ye sasar sia ieu mah keur carita ieu mah keur carita ngajelaskeun ilmu hakikat keur carita dina nu ditajalikeun gunung teh Allah teh gunung teh ih di jero gunung teh aya Allah sakumaha es teh
urang nyaritakeun es teh eta lantaran nu mantak dicaritakeun es eta teh teas hakikat mah eta teh cai teh urang nyaritakeun gunung sote encan kadeuleu Gusti Allah na ketika geus kadeuleu Gusti Allah na moal nyebutkeun gunung eta teh Allah teh encan kahartikeun cenah kieu ira kartina sih sebenarnya dikira kahartina moal bisa ieu mah keur carita moal bisa kaharti sebab ieu mah ilmu perasaan orang lemunnya ngaji ilmu nahu supaya rapih maca geus beres maca ku guruna sok baca alhamdulillahirabbil alamin ila manalaw mila pinnawi mitu amilil hafzatun manawiyatun bagus ya pembacaan sia geus rapih tah ilmu sia sok wari atuh ayeuna mah ilmu fikihna sok sia wudu begitu wudu mitanya rukun wudu sabaraha genep hiji banget dua leungeun tilung basir apa bener berarti mikih teh nu kitu ngaranna tah eta mah kos kitu mah ngaranna kakarak datang ka ilmu tapi ilmu thariqat mah deuk menuju hakikat lain eta ieu mah ilmu yakin ngageserkeun perasaan supaya yakin ieu mah deuk nyaritakeun ilmu yakin sebab tina ilmu yakin kudu datang ka ainul yakin kudu datang ka hakul yakin. Jadi ieu mah ngageserkeun perasaan ilmu tarekat teh deuk sahapi jelemaeunana da ilmu nama aya guru nama aya pi murideunana nu eueuh supaya yakin ka Allah bae bahwa nu nyebeuhkeun teh Allah dicoba ku guruna ulah dahar sia yakin apa henteu sebab jelema nu dahar boga kayakinan seubeuh teh kusang ulah sare sia coba ayo teu kuat ternyata boga keyakinan bahwa anu nyehatkeun mah lain sare Allah teu sare oge ai bakal sehatna ku Gusti Allah disehatkeun bae Allah bae kabeh ge Allah bae kabeh ge geus ulah dahar dicoba ku guruna ulah ngenum dicoba ku guruna hanya dibere ala kadar bae supaya ngaleungitkeun keyakinan terhadap benda-benda syariat jarana eta mah ku ari mah ka Allah bae ngayakinkeun bahwa anu nyebeuhkeun mah Allah ku subhanallah ge ai ku Allah deuk disebutkeun mah sebeuh bae sok geura baca subhanallah 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 bah 1000 ditanya sebeuh sia sebeuh kunaon tadi memang subhanallah dahar heula tah kaceritakeun le tarekat teh lain la ilaha illallah eta mah sebagai alat jangan gebragan hate nu mantak nyana teh ngagodekeun hulu la ilaha illallah la ilaha illallah sesuai jeung napasna dibentur hate teh supaya naon Allah doang nu aya teh mentak ka dina geus robah maknana ge ulah lama budak kuari mah la maksudah heula awalan nu dimaksud ngan Allah dimaksud ngan Allah dimaksud ngan Allah salat di ka mana sia Allah puasa di ka mana sia Allah saya sebarang mantak lebaran perempuan naon supaya dibere duit lain ka Allah sama berubah tak geus kos kitu tah berubah tak kos kitu tah terus ieu mah ngagedekeun NU bae ieu mah pokona mah berubah tah berarti lain ka Allah tah geus ngagedekeun NU teh supaya Muhammadiyah eleh ku urang lain ka Allah berarti bener soteh cak dedeleuan urang cak Allah mah salah cak ahli tarekat teu boga kayakinan teh mah jelema cenah teh mah kiai gedena segede kumaha gedena segede kumaha lain berdasarkan keyakinan sama kos kitu berdasarkan deuk gagedekeun NU supaya NU di bumi pertiwi Indonesia teh ulah eleh ku Muhammadiyah gara modar sia salah di harapan Allah kos kitu teh tah ieu mah Allah we hiji ngajina lillahi taala berangkatna mentas Isa ajo kadituna gengke cenah lah atuh ngangel keneh ieu ajo moal kebal di dinya mah aya 2 panggung karena naon sih eta geus kitu tuan nah eta mah pokona itu mah ieu lah tilu sapenting aduh ulah balik sia pun aduh tah eta teh geus kitu hararese lempang da geserkeun diri urang atuh hese nu mantak aya alatna leungitkeun heula cinta ka manusia ngageser ke keyakinan Allah bae hiji leungitkeun heula cinta kana dunia hiji we Allah leungitkeun heula nafsu segala rupana ulah ku nafsu Allah bae urang sabaraha persen ayeuna mangaleungitkeun cinta makhluk cinta dunia jeung nafsu di dinyalah makom urang ayana mun urang ka manusia bisa ngaleungitkeun dana 20% makom urang teh kakarak 20%
lamun urang ngalengitkeun ka dunia teh geus 50%, makom urang 50%. Tergantung urang mata mah kos itu mah. Urang izin kana dunia sabaraha persen? 100%. Resep kana dunia jauh lah urang ka Allah 100%. Urang teh bisa tepati resep kana dunia 20%, makom urang ka karak 20%. Ieu ge nu suluk, lamun teu suluk mah atuh eta mah resep jeung resepna teu bagian. Ieu keur carita anu deuk ka Allah. Nah, ku ari mah resep kana dunia 50%, makom urang di dinya aya 50%. Ai kiai aya kanyahoan teh si makom-makom jelema kanyahoan. Makom jelema cinta jeung teu cintana kana dunia kanyahoan teh kanyahoan biasa. Kajen teuing maka samarenda, kajen teuing make mobil mewah. Nu cinta jeung nu teu cinta bakal kanyahoan. Ngan moal ka dibahas heulana. Malah ka dibahas kanyahoan biasa. Kiai, santri, pengusaha, pejabat nu resep kana dunia jeung nu teu resep kana dunia kanyahoan. Persentasena ge bakal kanyahoan sebab tingkatanana ge kanyahoan. Lamun kiai engke geus jadi kutub bakal kanyahoan. Aya kiai nyepi bae tapi sabenerna mah encan jadi wali atuh kanyahoan. Kanyahoan berarti masih kene aya di jero hatena cinta makhluk, cinta dunia nu ngahalangan kana cinta dirina secara pol ka Gusti Allah. Di mana kanyahoanana? Moal bisa kanyahoan secara langsung. Eta mah kanyahoanana ku pribadina setelah pribadina geus susul ka Gusti Allah. Bakal kanyahoan jacan boga tempat si eta mah. Sebab naon lirikan matana lirikan naon denge ceulina jeung gerakna bakal kanyahoan jelema nu cinta kana dunia jeung henteu aja eta mah hese atuh hese eta mah lain ilmu sambarangan kos kitu mah lain parantina jelema nganyahokeun kos kitu mah nuhun resep kana jengkol resep kana peda lain tah mah lain kok mun ngeridit mah lu kakarek ngamimitian jak rahim teh geridit moal bisa kanyahoan boga jeung teu boga teu jadi ukuran. Urusan cinta jeung teu cinta, jeung boga jeung teu boga misah. Bakal misah boga jeung teu boga, urusanana antara cinta jeung teu cinta misah di dirina. Geus kos kitu bae tah mah. Percaya, teu percaya lo masalah tah mah. Sapira nonton doang urang mah. Sapira nonton doang ngan kanyahoan bae gerak-gerakna. Jelema kajenting ku kumaha ge nu cinta dunia kanyahoan, nu teu cinta kana dunia kanyahoan. Nu api lain kana dunia ngan sakadar aapianan. Teuanan padahal mah cinta kanyahoan. Kanyahoan. Anu lalagaan doang kanyahoan, nu nyaan kanyahoan. Pokoknya mah kanyahoan. Di mana sih kanyahoanna kiai leletikanana lamun kiai boga HP eta bohong bahwanya na cinta ka Allah. Oh bohong ya pokoknya. Iya bencana Habib tinggal Habib. Komo lain Habib mah. Pan kunaon? Eta teh hiji alat pikeun jaringan untuk manusia. Teu jauh jaringan manusia adalah jaringan dunia. Geus bae berarti can pol cintana ka Allah. Geus titik we kajen kuku mah teu bisa ngelak teu bisa. Selama nyana boga HP keneh berarti bohong nyana cinta ka Allah. Tetep bae tas isa mah kieu we di mana baturainya. Coba tak. Oh nya eta kumaha bereseun cenah eta teh. Coba dibereskeun Mbak. Emang untungnya sabaraha sih sebenarnya? Aduh pan urang begitu leuleun. Aduh coba atuh. Begitu pan teu rata leun. Apa aing merada gede. Bal beres. Kieu cenah lain kos kitu ieu mah urusanana urusan teh budak. Coba itu zakat di masjid geus beresan. Aja bagi sabaraha begitu. Ajang sabilillah aya. Sabilillah gara dia geus tuh gegeran. Dia aing meulikeun baju budak wan. Eta. Nya wali kos kitu. Era yang aya wali kitu. Teu. Wal beres, asal boga HP bae teu beres. Cak urang aing mah hade teu boga HP, leungit teu boga HP teh. Can meuli deui. Eta kakarak HP. Kakarak HP, enca du lain-lain deui, mah hiji bae lanan geus eungap. Geus eungap lamun aya yang jelema cenah kiai kula yang guguh ayo syarat-syaratna naon? Hiji ulah wauh jeung pamarentah. Apaan kiai ge wauh? Can kailmuan ku sia. Can kailmuan maksud teh ulah wauh teh kumaha? Kudu duaan tah ngobrolna.
Kedua dalanan teh mata lain deui. Kadua ulah wau jeung nu sugih. Apaan kieu cenah warau jeung nu sugih? Encan kaharti ku sia. Encan atuh kieu mah nipu ya sekali-sekali nipu lah. Jadi itu teh kumaha? Itu teh anu ngahalangan ka dirina piceun. Eueuh deui makhluk heula. Makhluk teh ya pemerintah anu zalim. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat mah pemerintah teh zalim bae heulanan. Ieu mah keur carita bab tarekat, di luar bab tarekat syariat henteu. Ulah waka ngazalimkeun ditangkap sia. Ieu mah keur carita tarekat zalim bae heulanan. Doktrin teh mah pulah siang geus. Ulah babaturan jeung ngukos kitu. Aya daratang mah masalah. Ulah ge urang boga jaringan jeung pemerintah, hubungan jeung pemerintah. Aya daratang atuh masalah. Kumaha lamun mere? Atuh itu mah mere mah. Eta nu ulahna ge di dinya. Nu mantak ulah wawuh jeung pamarentah teh supaya ulah kabere. Mun geus kabere, nah ieu kudu diperhitungkeun heula duit rakyat apa lain. Tah, eta kumaha lamun ngajukeun proposal batal. Torekat norekat mun ngajukeun proposal batal we geus pokona. Ieu mah batal lagi dengekeun ku Celestia mun aya jelema norekat nyeun proposal batal. Kadengen teh teh. Aya sia nyeun proposal teh teh. Nyeun kan? Batal. Itu batal we pokona mah. Lamun aya jelema norekat encan usul ye caritana ye keur endek atawa suluk keur suluk. Lamun aya jelema asup partai jelema norekat asup partai batal. Cenah kiai lamun batal asup partai berarti negara kumaha? Balik deui ka negara syariat. Balik deui ka negara syariat. Ieu keur suluk ka Allah, nu dideuleuh iwal ti Allah. Pancena Gus Dur atuh geus usul mah lain deui. Ieu keur carita kakarak berangkat. Ayeuna geus usul mah kumaha nyana bae pakaian ge make batik. Ajo, atuh kadang-kadang batikna ge sabeula ka dieu. Ieu batik di dieu di cirian ka dieu, baju pendek ka dieu. Teu make kopea, eta geus usul. Mentak mun rahim teu make kopea, eta geus usul. Jadi ieu keur carita nu usul mah geus lain deui. Ke carita usul mah ieu teh nu dedeuleuanna setiap neuleuh naon bae, es teh cai teh es teh. Mun urang nyebutkeun es lantaran ditinjau ku urang bahwa es teh eta teh telas, berarti nyebutkeun es padahal hakikatna mah cai. Urang nyebutkeun gunung sote lantaran encan kadeuleuh Gusti Allahna, ketika geus kadeuleuh Gusti Allahna moal nyebutkeun gunung nu kadeuleuh Allahna. Nu mantak mapi bujubati ila Allah. Keur nakola naon sih? Nakol Allah. Bunuh ya budak ieu. Wahdatul wujud tah ieu panjang kedeh dongengna caritana encan anggeus lantaran cek Ibnu Arabi al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Ibnu Arabi geus ngajelaskeun al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Alam teh adalah simpenan sebagianna kana sabagian. Berarti alam teh wadah nyimpen kana rahasia-rahasia, mimiti rahasia secara hukama. Modal tadi caritakeun aya hikmahna ieu anu eta ge termasuk khazainu ba'dihim ba'don. Ngan eta mah kos kitu mah termasuk kana ilmu kesehatan keneh atawa ilmu-ilmu jang penopang-penopang, tapi ieu mah geus khazainu ba'dihim ba'don teh ngawadahan Allah nu nyieuna. Urang kadeuleuh gunung kadeuleuh Allah, moal nyebutkeun gunung keneh Allah, waliullah mah kitu. Moal nyebutkeun laut Allah, teu kadeuleuh lautna. Moal nyebutkeun tangkal kayu Allah, teu kadeuleuh. Modal tadi moal nyebutkeun es cai. Janu kadeuleuh ngaracak caina. Mun aya jelema nyekel es nyebutkeun es berarti nu kadeuleuh tulasna es. Eta es teh ngawadahan cai. Ketika urang nyebutkeun es nu kadeuleuh bungkeuleut da. Tapi lamun aya jelema eta mah cai sebenarnya mah lain es cai. Dong aing ku aing kadeuleuh cai. Luhur teh jelema teh. Hayang gara nginum berarti eta. Haus ajan kumaha ge. Mantap kos kitu Ibnu Arabi mah. Al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Seluruh alam teh eta teh jadi khazain, jadi simpenan, jadi gudang.
ngawadahan jadi wadah berarti wadah aya nu diwadahan di jero perkara nu ditajalikeun yakna dunia ieu nu ditajalikeun ka urang nu kadele ku urang sebagai wadah ngawadahan Allah rahasiana ngan teu katotor ku urang kudu boga elmuna heula kudu diproses heula ngaranna suluk kakarak sabaraha taun Imam Ghazali bae 13 tahun sagede Imam Ghazali anu elmuna geus luar biasa kakarak deh baik dibukakeun hijab ditajalikeun Allahna dina tiap-tiap perkara kieu caknya nu kamari aing di kiai-kiai di mama-mama di hujatul Islam ngadorakakeun doang ka aing cek Imam Ghazali aing doraka eta teh sabernama lantaran kuari geus usul ka Gusti Allah neuleun naon bae geus Allah kuari mah batak turun geus Imam Ghazali kuari magahan ngaji deui ngagahan ngajina ge geus teu pararugu kos kitu mah lantaran mawa muridna geus lain mawa murid syariat dek dibawa ka Gusti Allah nu dideuleu karakter murid-muridna ngaji makeun bae api lain ge supaya tunduk ye ge jalan ka dieu nu kieu dek dikaallahkeun kabeh ge lamun aya jelema maherna dina ilmu nahu murid supaya barisa maca mun aya jelema maherna dina ilmu fikih murid supaya bisa mikir mun aya jelema maherna dina ilmu bilagah murid supaya jarago ilmu bilagah mun aya jelema maherna dina ilmu hakikat murid supaya milu ka hakikat jaka bagi karar itu jelema mah hirup teh ngomongna teh dina alamna masing-masing dina kelasna masing-masing tanu mantak tak nu hese ge ngajak murid supaya usul ke Allah minimal kaajak supaya bareng ceknya jalan ka dieu persis kos jelema jago nahu ulah kitu macana ka dieu jelema jago mantek kieu ngodiahkeunana kieu nyeu ngodiahkeunana jelema ilmu fikih lain kitu kieu jelema geus datang ka hakikat pasti doelan jelema kieu ka Allah nu kadeuleuna Allah na bae wallahu alam bissawab.